ngayosaken kawontenan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Duh, ieu ge. Anu hejo lemok dang daunan rajek tutuwuhan curcor cai nu harerang. Marga satwa di sarada manuk gede manuk letik pasuliwer. Rungkaringga nagaleng pasawahan. Anu parena keur hejo lemok dina galeng tumpang sari kacang panjang terong jeung leunca itu kaayaan Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong Semar Lurah Kudrapawana ngahaturanan linggih putrana Asta Jinga Landawala Walah, yes. Ngandika kaudaling lisan mekaten pengandikanipun. Syukur euy. Kaharareup pilengja. Kapayun cenah, Kang. Walah. Hatur nuhun bokap. Beda anu ngomongin ku bokap. Kepino damel atuh ngahaturkeun semah baktos kahunyuk panjenengan Rama Prabu. Tuluy mugi ditampi kalayan kabingahan ieu ti monik-monik sadaya. Ditarima jang. Kalina ti eta hapunten tina sagaro pihak Karapatan Ageng Simonten Ali. Walah, saling maklum euy. Kitu saling ampun. Katilupna perkawis ieu teh naon ieu Bapak teh purwa ngahaturanan linggih para putra sadaya. Diriungkeun hate. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos kahonyuk panjenengan Buya. Aduh. Kag syukur jang, syukur. Kalihna ti eta atuh aya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng. Boga nyebut teh babe. Kieu sabenerna jang. Memang segupama nyoreang alam ka tukang. Nyawang ka tukang cenah kumaha tah. Dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Walah, Sok mindeng kabalungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh da geuning anu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran. Ya. Leres. Di alam anu pinuh ku romantika kahirupan ieu. Duh, kumaha wa? Sakurang-kurangna iman jeung takwa mah mata kasihir ku urusan dunya. Nuloh kandenan, Bah. Walah. Anu mamalana teh jadi ubud dunya. Eta Jadi berat ka dunya. Dudunya teuing. dengdek kana dunya. Condong teuing kana dunya padahal aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Akhirat tuluy Ulah nya akhirat ngan napas beak bece. Ulah dipotong-potong. Bapak urang kan Pak Aher Bapak Gubernur. Bapak urang nu bagus ya. Da urang di dunya mah ngan ukur sama ngimpi jang. Ukur bayang-bayang di dunya mah. Mun dina film teh mah sinetron dunya mah deuleu. Sinetron Tah. Jelema loba anu ceurik di mana lalajo sinetron, di mana hiji awewe disiksa, diperwasa, dinyeri, nu lalajo sok ceurik ku eta sinetron, ku jalan carita. Sok ciramai geuningan. Kabawa emosi ku eta jalan carita. Padahal eta masih sinetron. Tah ayeuna urang lamun hirup berat teuing kana urusan dunya mamalana kumaha kagenset ku dunya jang bakal diperbudak ku dunya. Walah. Dipake babu ku dunya teh. Eta hirup ulah kakonengan teuing. Malah pangandikana Gusti nu kagungan urang nalika ngobrol jeung dunya. Oh dunya teh bisa ngobrol jeung pangeran. Ih, pogo Bisa. Bukan
bisa ngomong dunya ge. Hei dunya dawuhan pangeran teh. Hei dunya gerak perbudak ku maneh, gerak perbudak ku maneh eta manusia-manusia, eta manusia-manusia nu sujud ka maneh nyatana kana dunya. Astagfirullahaladzim. Wah, eta merukon Laras Pak. Jadi hei dunya gerak perbudak ku maneh eta jelema-jelema anu sujud ka maneh gitu. Heeh. Kadua kalina hei dunya gerak sujud maneh ka eta manusia anu eta manusia teh salilana bakti ka kami. Kitu murukan teh. Oh dunya bakal sujud di mana manusia geus bakti ka ilahi. Pilih. Sabab pamilih geus aya di silaing dewasa eukeur gede geus. Nu matak dina lebah dieu di dieu pentingna kadewasaan teh. Diperlukan dewasa teh di dieu. Oh kadewasaan. Ulah bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun. Ari hirup geus kolot tapi bubudakeun keneh tah. Eta. Ulah ilu aya budak. Dan geus kolot teh bakal dianting geuningan asa teh paranan rencana urang. Jadi si horeng dunya mah saliwat. Ir caina daun tales atuh saliwat. Da urang teh asa teh di akhiratnya. Bohong jelema ngaku urang Kuningan, urang Cirebon, urang Bandung, Urang pasawahan. padahal itu nanti saasa jeung sabaka. Penghuni asli nama akhirat gini. Uluh. Tapi nah teu sok kada-kada keung ya palamun urang dek paeh teh nginget-nginget paeh. Muringkak rarasan mo. Sabab naon? Naon teh teh? Berat kadunya teh teh. Deng-deng ting kadunya. Lamun urang berat ka akhirat, tah salah deui. Da kudu bae. Atuh serba salah hirup teh. Oh jadi ulah bulating ka akhirat ulah saimbang. Dah balan. Imbangkeun balan. Oh kudu balan. Apa sih teh butuh dahar beureun? Butuh nginum. Butuh udun. Lara. Gitu. Jadi loba pangabutuh di dunia teh jang. Silaing salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagarupa bidang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa sok. Cenah ngajawab eta leungeun teh ti ayeuna. Engke di alam kubur, sama engke we. Engke teh kumaha ayeuna? Cenah ropong teh engke we. Ayeuna leungeun cenah ngajawab. Cenah aya gunana keur ka balarea. Hoerunas anpauhum linas. Jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea. Kitu Eta. jadi jawab ku leungeun ti ayeuna. Ulah sina ka mana ka. Cuma engke we di alam kubur ayeuna jawab kita ku leungeun. Loba kahadean da sok. Itu jalan-jalan aspal gedong-gedong nu ala gereng teh eta teh jawaban saha ada jawaban leungeun da lain menang nu buntung teh batur mah geus nyieun kahadean tapi kaloba ka urang sok anya adola we Oh, burukan teh. si horeng euy saliwat tapi abdi mah hayang nyaho baheula da teu inget abdi teh baheula teh tah teu inget naon baheula basa bapa keur bujang emak keur lanjang tak abdi aya di mana Aduh. Rada jaro. nah sia kajeroan teh pertanyaan teh kudu dijawab aya mah kolot ulah kolotok anu ngagante dina beuheung munding Disebut teh kolot-kolot. abeh teu lieur heuh Bejakeun uah teh nya. inget si laing baheula waktu bapa ilaing keur bujang indung ilaing keur lanjang ya kan henteu bener henteu teu inget henteu bener heuh ku aing dek diingetan Ya. Cing. tah baheula basa indung keur lanjang bapa keur bujang si laing nyeta duka di mana teh tah
keur duka di mana si lain harita hayang dahar teu Cing lapan. henteu hayang inum henteu hayang kadunya henteu mung henteu teu inget sia teh Pangna dijawab oge. Pangna eta dijawab. teu inget Pangna dijawab ku Akang. pangna ngajawab ingat sia teh teh Bukan teh. awi ngaramat Ngaramba. Bukan teh. genahnya alah Di istri harang panon harita mau Kolot atuh kan. nah ai gubrak kadunya sia loba hayang loba kamu ai memeh baheula teu hayang teu mung sedangkeun ari hayang jeung mung nafsu teh cekolot nafsu teh mata kaduhung badan nu katempuhan wayahna da eueuh siksa tituna mandeuleu dan nu bakal nyiksa jeung ngaganyar teh laku lampasi lain Bakal ngarawat diri. Allahu akbar Nah borok takara ina mah sujud ka kolot caangan di nuhun be asa dicangan meureun hatena teh caangan ina mana sugan moal baung wae geus kitu alah euy moal baung wae geus kitu mah meureun karena bumbu wisatan meureun si akang meureun gadulang layang tak kitu ya nuhun Pak jadi atuh si orangnya Pak ulah cek urang teh di mana aya nu beda teh beda paham teh urang teh ulah nepi ka jadi pasea ulah perak-perak malah dina amal ma'ruf nahi mungkar ieu sok tuluykeun ngeureuyeuh nikre sanajan bari pateu gunung oge bakal disahanapeun memuncangan sabisa-bisa kudu bisa pasti bisa alah eta beres ulah cekcok beda-beda warna nya nya Pak di mana beda paham teh ulah cekcok ulah parasea aya nu ngabedakeun saha Allah nah apa saya beda warna atuh meuning oh dan nya malah kudu syukur di beda-beda teh dalam sarua mah cilaka nah sarua cilaka itu cilaka tong boro make jeung pagawean ngaran we sok sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh Udin dalieur sia sok nya hesena kan oh aya nu nanya teh meureun ka mana Din hor itu Udin eta si Udin nyunatan anakna si Udin nangap dalang Udin wah nya cilaka Pak lieur ka teh ge sinena teh Udin Udin Rukmini udah Asa beda semua panggil alamat tuh panggil Udin Hayati jadi ku beda-beda teh sok sabungkeun batur mah beda nu nyieun ban nu nyieun pelek nyen bau nu nyieun oli nu nyieun baut nu nyieun emur naon deui nyieun kaca hijikeun jadi mobil ada eta jadi mah ngabentuk alah nah teu jelema nya mulai jauh parasea we naonan naonan nya eta teu mikir nya kan nuhun Pak ngagebray abdi saeutik demi saeutik oh aya nyai-nyai teh aya nyai-nyai yeuh lumayan petang eureun main layangan teh si lain boga unek-unek naon da wala sok sia ulah baeud wae ka nya itu pagadagan teh baketut aya kahayang teh sok ngomong awas anu bingung bade amek sok lanyungcung wae kayaknya naon sok curahkeun dan nu kudu amek mah aing ka sia nipu ka aing nipu naon Akang dewe keur susah gara ditawaran duit 100 juta naon cenah hayang boga duit cekeng hayang naon cenah Cina cenah ayeuna teh keur neneangan pangneangankeun bueuk hiji bueuk teh cenah 100 juta amuing baru neneangan aing menang genep bueuk dibelaan teu hees bueuk teh aing geus aya geus ngabunuk bueukna cicah cinta dewala bueuk teh geus aya heuh cadar bueukna anu sipit ini ambek aing goblok ya gimana bueuk sipit goblok beda jak Cina bayangkeun ku sia sok lain anas teu hees dengan bueuk di Cina oge aing di Cina film Cina
ngerebuk mau bolotot goblok nu sipit. Lamun Cina saripin. Kieu abdi mah Pak naon jang? Lagi si mata roda ngeureum palaka kaya naon jadi mana teh. Punten kapengkeran ieu Kakang Prabu. Ih Adinda Prabu. wah Linggih Adinda. Adi Paria. Mau di jalanan. jalanan saya eta mah wah beuki we Naon ieu lain? sok rek naroskeun naon. Hoyong naroskeun dupi raja di urang di negara urang saha? Eta pertanyaan teh Gelo siapa pertanyaan teh. sareng ngapaleun. Kapan sia nu milihna ge? Oh saha? Nu milih lagi Gusti Prabu Yudhistira Raja Amarta teh. Prabu Dharma Kusuma begitu. Etanya heeh. Usaha dipilihna. Cing. Ku rakyat ku urang Raya ku sararea. di hiji negara di rajaan ku hiji raja aya republik presiden aya hartina republik teh kembali aya publik umum Doh, umum sararea nya. jadi kudu dibalikeun ka umum asa ti rakyat oleh rakyat dari rakyat untuk rakyat. Nah atuh sesebeuna mah nu di luhur aya rakyat salangsara. Ai buat citra keur di luhur wungkul. Ai rakyat barga. Emut ku bapa. Ai rakyat ngawakilkeun ka para dewa. Para dewa. Naon orientasina dewa? Empangna hadang jadi dewa. Acek silain. Nya orientasina ceuk bapa udaganana dek jadi medium ngawakilan rakyat gitu. Tapi lolobana mah geuningan orientasina teh kana kakawasaan Karena kedudukan gitu teh. nepi ka akibatna ayeuna orientasina kana kakawasaan nepi ka tega ngahalalkeun kana sangrupacara. Wah, Kuring salaku rakyat dek ngagugat enak ka dewa. Om Wing. Loh. Nah, sia teh lalawara teh. Nu lalawara mah kalong, hes na ngagantung. Kuring mah henteu. Kitu teh teh. Wawanianan teh. Gablek naon sia teh? Kuring rek ngagugat dewa nu teh. Ijazah gitu boga. Senjata ge sia teh teu boga naon sia teh jadi makar. Lalawara teh. Karepkeun leuwih ka karepkeun. Ulah kitu sia ngomong teh kaleuwih. Bisa pajakeun di harewosan ke ku aing. Aing nu ketempuhan. Jadi aing ketempuhan butut amung. Paung. Damung mah teh buntutan tuh. Amung mana? Amung mandi rajan. Ketepuan butut maung. Si lain dek ngagugat. Mun ceuk palsapah karuhun ti lemur. Naon? Naon teh? Bisa negara hurip, rakyat hurip teh kulantaran nyaeta kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Ai hartina talaga teh pusat. Pusat. Nya pusat. Heeh, sa ieu pancuran teh loba nu menet. Nya. Loba nu menetan teh. Jadi ngocorna teh lain ka rakyat ieu teh. Nepi ka loba semen tina 3 jadi hiji. Pangwangunan oge babari runtuh. 5 tahun dah. Sedengkeun eta teh duit rakyat. Aspal ku di 10 jadi genep. Naon teh? Ta eta nu rek digugat ku kuring teh lain kuring hayang jadi raja. Ngan kuring dek nuntut sabab manehna nu menta ka kuring baheula. Ya bener. Ayeuna manehna geus jadi bener kuring nu menta. Wajar akan kepentingan umum. Adil dikamanakeun menta keadilan kuring mah. Nepi ka tukang anu maling hayam nepi ka disiksa boborot getih. Nah anu korupsi miliaran. 4 tahun. Ngan ukur sababaraha bulan bari dibuin age dingeunahkeun bisa kabur ongkoh.
Kayak bisa poya. dek di kamanakeun ieu teh nagara teh dek dikumahakeun rakyat teh. Rek dibawa ke mana rakyat teh gitu kan. Aduh aya anakna tong lang. Kang Ariwa aya. Anak mah aya kabeh. Ulah eling dawala bisa naon sia teh. Boga naon dawala ulah lara euy. Motor ge meunang anyuk bukan naon atuh. Kita boleh pokal. Cara panas boleh. Naon sia teh? Boga naon sia teh? Bukan naon. Tapi kudu demokratis jeung Pancasilais. Eta. Karena dilindungi. Naon sabab-sabab bakal dilindungi ku undang-undang. Alah, cek aing oge moal meunang jang mah. Da teu gablek duit aingna. Nu leutik mau meunang, sing bener oge. Tah ieu kuring marek digugat teh ieu hukum nepi ka loba dijual meulikeun kana duit, Pak. Ya di bulan beulit hukum. Aya aturan tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Eta teu ngartina teh. Supremasi hukum teh ka mana ieu? Can kejahatan birokrasi, can kejahatan administrasi. Wah, rupa-rupa kejahatan, Pak. Lingkaran setan ieu. Teu kudu ku SPJ. Ulah leuwih teuing da wala. Istighfar. Urang mah jelema leutik da wala. Si kumaha. Mau aya meunang jalma leutik. Sia nu bodoh. Kepene benang di kata ini. Astagfirullahaladzim. Jangan nyengor lagi kan. Heula mana sia aing jeung sia kadunya. Heula di dinya berarti aing lajeng. Sopan seuti. Etika pake euy. Pake etika euy. Ade goreng lanceuk. Hade goreng oge ieu teh dewe teh lanceuk. Ulah bodoh sia. Kabobodoh teh nyok kasamaran tingali deui. Loba kausap korod ya Kang. Loba kausap korod sia teh. Anyuran ti luhur kudu kokoh persatuan jeung kesatuan. Sing manunggal. Tapi kunaon nepi ka dipisah-pisah. Digunuk-gunuk. Digeblek-geblek bangsa aing. Tapi heueuh ambakna teh. Golongan-golongan, para golongan. Beda hal. Parahu. Anu kaituna lain karena Allah tapi karena parahu. Oh, benar. Akan nyingsa. Di mana aya gempa bumi, kawas nu heueuh, sembako, satruk, Sumbangan. tapi dina tongong truk bandera partai ngelebet barisan waktuna. Rek karena Allah sia ibadah teh, rek karena partai. Musyrik sia. Allah. Lah eling sia lah. Aling. Tapi ambakna da halis lagi nyingsat. Maksudna teh kuring doakeun dek ngagugat ka para dewa. Yang. Ngusap beungeut yang. Istighfar. Ulah labora. Aling na eueuh. Yang ngasup ka sawah. Istighfar jang. Nah kuring boga dosa naon? Maling gedah henteu. Asup ka pabriko gitu meunang. Dek nuntut keadilan kuring mah supaya walatra. Gitu. Mana benar mana. Bapak tingali tong boro nu kagungan panon poe anu sakitu adilna. Jablay dicaangan. Bangsat dicaangan, tukang korupsi dicaangan, nu iman dicaangan, aya panon poe Arab. Atau beri. Itu cacak panon poe komo nu kagunganana. Nah ae mimpin negara nepi ka teu bisa tegas dina mimpin ka negaraanana. Wallah. Aya wae sistem pemilihan. Loba kasieun. Loba karempan. Nu matak ngajadikeun pamimpin ulah nu borangan. Bulan sieunan teh kitu. Sieun ku jurig lain. Ku pocong. Sieun ku pocong lain. Sieun naon? Sieun teu beunghar. Sieun teu lega sawah. Sieun teu anggeus gedongna. Sieun teu boga mobil mewah. Tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun ka suku pacara. La eling lah. Kumaha lamun anu newak sia teh? Meupeng lineuk aing tewak sok. Panena loba Lalaworati sia teh kumaha lamun anu ngaduruk? Lamun aing diduruk, loba keneh kai nyieun deui aing. benar tapi
aya di Linggar Jati. Aya kasieun mana teh mah. Loba sia. Bapak ngawidian nuhun teu widi abdi rek init ka sawarga. Eueuh jang Ulah laborakan. mun nya kitu deuleuh. Dewek moal bisa nyarek. Piraku dewek kudu gelut jeung Cilaing. Ulah euy. Heup teu naon, tapi urang teh ngabogaan kode etik jang. Kudu boga etika urang mah. Birokrasi Kudu nyalur, kan kudu bener. boga budaya Eta urang teh. martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budaya geus aut-autan ruksak bangsana, sedangkan budaya teh nu aya patula patalina jeung peradaban. Maksudna Cilaing KRT heula, KRW heula ajen teh jang. Oh nya. Murokan teh. Sarua pemerintah tage. Warga negara anu hade jeung nu iman anu takwa maati uloha wa ati urasul wa ulil amri minkum. Dah. Tuh dina Quran teh jang. Kudu nete Ngan di mana geus beneng sewe ilaing jeung ilaing sok kembali deui ka anjeunna. Bener. Kudu titih rintik Kang. kudu nete teraje. Oh, nete taraje nin sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta. Para pak gedang. Ngan lamun dunungan tengidinan ulah silaing wayahna. Sabab naon? Sabab bisi bentrok yang antara silaing jeung pamimpin urang. Pan teu lucu geus bentrok pamimpin jeung rakyat. Teu lucu lamun silaing bentrok. Eueuh picontoheun teh. Oh jadi ti bapa mah parantos aya. Heuh, sae abdi bade wawartos kadunungan, Pak. Eta ge saya idin ti kolot mah. Wayahna milua najis. Sieun. Ceuk itu teh meureun sia, tina meureun cepot nu nitahna. Tah dengekeun. Moal teu diseng. Bayangkeun ku silaing. Moal teu disengor akang atuh. Eling si teh dola. Udah mau mawa eta keun urang geus gem-geme dina hate. Urang saya aya di. Oh salah kitu teh teh. Cing aya gunana keur balarea. Ketik buri nu kitu teh. Tingali. Bener sok we Kang kita lah. Lamun aka daek lempang ka kampung-kampung masih keneh loba janda-janda tua. Nya, janda-janda. Janda-janda muda, mari dong. Siapa mah janda. Anak-anak yatim yang membutuhkan kasih sayang. Budak yatim piatu. Keun bae aing loba anak oge asa geulis indungna. Adinya wae siapa mana. Siapa mah kena kitu wae. Aing si kawin mah karena budakna mah disiksa nya. Sakitu abdi bade mios ayeuna Pak. Ngan ulah mamawa dewek dola palalaur. Milu. Perlu saksi. Sete. Batur ngobrol. Cilakaeun lalawara cing. Menghari bangkeun. Gablek naon sete gablek naon sete. STNK. Mumpung aya nu wani tong dicarek. Kantor we ka beungeus buleut nek batur ngobrol. Kadunungan heula bade ayeuna jig ini jang. Sok. Tuturkeun kuring. Geus aya restu ti kolot. Aduh, Kunjungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi. Guru ratuwa ngatua karo kadang tua. Boga dulur panggedena mun lalaki wajar di aku bapa seolah-olah gaganti bapa. Bener eta teh. Mun boga dulur panggedena awewe meureun seolah-olah gaganti indung. Doana ti aka oge. Sedih aing gitu-gitu ku sia. Paingan turun-turun cepanona mah. Permios Pak Jiki Nitjak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Aduh. Aing geus wawartos onaman moh. Awas kasasama we ka aing si goblok. Pake ngejemel segala. Kan ditah ini teh. Pak. Wah. Aduh. Wah. Tong nyot jang. Tengahnya. Ayang pas aja emak beren katanyaan ku inu. Air rasa teh kasih tiku. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes.
sok tuturkeun jadi adi kayaknya. Itu dituturkan melang Ada hariwang atuh. Oh, di jalan bisa ya naon-naon, gitu mau bisa ya naon pan. Aduh. Wah, Awas ki. kita bener. Hop. Us. Hop. Hop. Ayo abdi nyari itu pak, nggak ini. Pakai yang nanyakeun ka kolot. Anak-anak